eta tadi luntang lantung hardolin luntang lantung meniuh kemajuan hirup teh. Karo ge asa guam hirup teh hayo we luntang lantung. Ari maneh sono teu ka sakola jeung ka barudak. Komo pas dihukum ku Pak Cecep geuningan. Euy. Urang ge rindu galakna Pak Cecep teh aning. Ingat teh baheula ditantungkeun di hareup basa kaberangan da kalah ngalah enon. Heeh anjir. Masa kita bersihan WC. Panas. Sedih na we. Kelam. Coba inget-inget deui geura. Urang dihukum. Abdul, kacil, di mana kaburangan? Sok kacil. Di mana aja? Coba aja kalau ada ngalahin aja. Cuma tentang pada aduh tadi kayak medanan. Ya ge, ulah mas ya. Kapan apal? Asup sekolah teh jam 7 sabaraha jam 7.00 di sekolah aya di sekolah. Acil, maneh baju sarunana diasupkeun. Make senang deui. Cik rada pake aturan sekolah teh jam. Ameh maneh teh jadi jelema bener ke masa mulai akan datang. Sing bisa mere contoh ke babaturan maneh. Tuh tinggal babaturan maneh balagur bisa datang ke sekolah jam 7. Nah, ari marane sangeunahna. Bapak rek dihukum. Cik sok, angkat suku maneh kabeh. Jiwin cerita masing-masing. Angkat. Ayeuna ieu hukuman teh berlaku permanen. Ulah sekali-kali ini datang ke sekolah bilang si era maneh sekolah teh dititah bener kalau tidak sing bisa mere contoh budi pekerti nu luhur ke babaturan anjeun. Sabab anjeun teh bakal jadi pamimpin di masa yang akan datang. Kahartos jang lamun geugeuh kieu bae kaberangan wae ke bapak rek dibere surat pernyataan sinan tanda tangan rek dipanggil kolot. Kahartos jang tos ayeuna mah rek lantaran siang pelajaran geus studi mimitian baturan minat karunya ayeuna mah turunkeun sampean hidap sareng arangan hidap sok ayeuna mah bersihan WC ulah wae asup ka jero sok ayeuna mah bersihan WC Gesah nungguin aja Pak. Kesalnya dah emang ngalang-ngalang tiwat tuh. Usaha. Ayo deket balongnya. Ayo tuh. Ayo. Digana ieu euy. Panjang heula nang ieu. Panjangnya. Wah bedog tuh. Ini kan udah. Salah. Saha itu. Salah tuh ai. Gegabah. Woi. Naon? Itu teuing teh apa? Sok tulikeun ngaranna lah. Ayo tuh. Tungguan di dinya. Gegabah lah tuh ai letik-letik. Oh. Kadek ku aing di. Tungguan. Kadek ku aing. Mana tiwuna? Itu sama. Yo. Yo. Besok di bebejak barang cokot.
Mang. Oh, sekalian ini bedogna. Jangkar sirit. Yo. Nuhun, Mang. Kunaon maneh dacin ulang-ulang siga nu loba hutang. Lulus sekolah maneh arek kuliah apa arek kawin? Hayang nama kawin dak euy. Soalna kabogo geus narik kawin, tapi bingung urang jajan ge menta keneh ti kolot. Nah maneh emang sanggup maraban pamajikan kawian ku luntang lantung aek menang duit di mana coba? Ah, eta mah kumang kewek udah gade aya demi si teteh mah. Lah bedul bisa wae sia Mang hayal teh. Kumaha aing we atuh sia teh. Geus aya nama wang main bal heula. Aing ge kemarin heula nya. Heula tusok ulah hila. Mana Kucing, Bang. Ya, oi. Sebenang, Bang. Ya, ya. Kamarana produk teh teh. Aduh. udah salam urat teh bieu teh areueuh di mana ting mana. Palila di daragok teh. Senang ngaraja. Tuh bet euy. Geus marahen di karehed teh. Pantesan di sampuran areueuh geus di lapangnya. Ayo samperkeun. Ayo. Woi. Turun. Hop. Mang balikan deui. Balikan deui. Oh, bae nama duaan-duaan. Oh. Lawan ya. Woi, balikan deui euy minuan euy. Ayo kawan kekurangan jelema. Yo. Karku boy. Aku boy. Balikan deui. Mana, Bang? Ini. Encan euy. Yo ada tuh. Ih 2 3 kup ka dia ah. Ka dia. Kar. Ciklah mah didinya mah gede nambeakeun sorangan. Wani lah. Jamur. Hiji kali. Ayo kawan selamat Alex. Taruh. Gede jalus teh kampura syukuran dikeluarkan ku air dikurbankeun aduh ngarit ngeus marab ngeus ieu teh mungkin begitu ieu teh aduh
Tuh tinggal di tempat ngagetan di lain batu eta mah nya teh bieu. Ari ieu lah doh. tempat ngagetan. Malaysia. Memang geus mah. Salah. Wah, eta tadi ge panah. Aneh ulah ngalicik. Sia mah kitu ngalicik. Asli tadi dieu tadi ge. Susuganan we ieu meunang euy lah. Aing ieu tadi ulah si eta tah bawa ter dia. Bang, kalau Baturkeun geura. Jadi we eleh aing mah. Jadi masih bener happy teh diajakkan deui. Menang mah. Emen saha di dieu. Oh, Sling, salah euy. Anjing, goblok sia. Anak setan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Sorop Official. Terima kasih.